ada ya nya. Ah, kayaknya apa tuh? Kurang ini motor kan bangun motor anyar. Ayo, ayo, ayo. Eh. Assalamualaikum, sadar. Waalaikumsalam. Sadar, sudah bawa motor anyar. Pinjam tuh. Ya bogala nang meuli anyar euy. Oh, mentak pinjam tuh orang. Emang ada kemana sih? Injem wae. Biasa, reka wewe ulin dadel. Tapi ya. Tah, tapi tong digateuing ulinnya. Oh, teh. Oh, takut penting teh balik tah. Oh, Awas teh. ya. Amun leungit ya. Gantian. Aing dari bager di mana? Aing lari makan aing injem ka batur koret. Cici, ai salaki mana itu can balikannya wae. Pugu encan mambet. Masa kumaha sing kayak tagis menuju bulan encan. Encan pugu boborong 7 bulan duit di mana? Ya bagus gede. Terus gablek salaki teh jabat-jabat teh gablek duit wae itu dage. Pokoknya orang lalaki teu ngiriman-ngiriman balik teu ngiriman henteu. Ari gaya hayang sagala di USG sagala naon duit teh gablek. Meureun engke eta teh meureun kudu make duit ka dokter teh. Di USG mah yang penting mah kesehatan bayi. Ya eta naon cenah eta anak nang engke apa awewe apa lalaki? Nyaho ieu teh cak anu hiji cenah aya monasan, cenah cak nu hiji cenah aya rawaan. Ya, aing mah kitu Orokna ke biji lagi nahaon meureun ara rembung. Nyaho ieu ge sok palalaur. Aing mah mau nempo acan sia ngajuru cici jore. Tah mun kitu. Rek modern rek hirup suka ka sabarodo Sok teuing. judes teh da mambet mah da. Nya urang atuh teh jeung mambet ka saha tuh da di tatangga. Ya eta kos kitu tuh da keureunna oge. Oh nya Coba mun aya ane keureunna kenceng. Oh, nya anu keureunna mah nya kenceng di mana-mana ya tuh. Anu teu kenceng mah lain reuneuh meureun. Eta oge untuk kenceng ka gigir-gigir ayeuna mah. Ieu teh ya budak teh jadi malang teh mah malang. Maksudna malang kumaha, Cici? Nya malang bet, nya praku teu malang, nya atun teu malang meureunan suku jeung leungeun ngahiji jadi ngaguruntul meureun ongkos sekolah. Jadi sakaya aya wae bet mah. Gusti, Cici, meureun eta lamun buleud kitu mah meureun lain reuneuh. Eta mah meureunan buat teuing busung, Cici. Coba atuh pariksa. Aing mah ngawatirkeun beuteung sia mun kenceng kitu eta. Geus teh kituna ge lain pada zaman di dodeti, zaman di operasinya. Bet mah da kitu wae, hari dodet we ngingsieunan wae. Halo, eta kenal raon. Pugu keur kongko adel ieu ngawangkong. Oh eta karongkonan sih meni Nya biasa karongko kahirupan. kehidupan naon. Nya kahirupan aing leprak ku kahirupan batur mah. Nyaho si Ramdan tuh. Nyaho si Ramdan di mana aing di imah wae. Iya geus 3 poe mata urang balik-balik. Sia mah tuh udah diinjemkeun wae. Kayak leungit da rasaan mah. Ya ngomongna sakedeung. Ya eta geus 3 poe kitu mah nya leungit eta mah geus bener Ah, mana masuk ngisieunan ya urang ah. Lain nyingsieunan Adel. Aing mesti mah tuh udah padu wae nginjem-injemkeun teh. Hayu we sia mah lebok tah timbang motor meunang ngiridit ke diinjem-injemkeun ka batur. Ah, urang injem ka mana koret ah. Ya urang mah emang mau diinjemkeun motor urang mah. Pergi Nah. anak urang sakola. Menah teu nang ngiridit lain nang pamer lalaki. Aing ngomong bukan nang lalaki wae nya, Cici. Nya pantas menang lalaki mah nya kitu tah leungit deui ku lalaki deui leungit kerja mah. Ah, barak ngomong ah. Pada mana-mana karoret pada orang injem ge ah. Mau Geus urang mangkat tenan naekeun motor kasih bawa suka si bawa nyahoeun. Aing ge nyaho sia mah lain leungit dipake totorog sia nya. Teu motor teuing anak teuing ah. Geus urang mangkat tenan nya. Kasih bawa naekeun motor suka si bawa nyeuleun. Kadieu deui ya. Koret mana mau. Jor we adi tuh. Hai Dede. Motor aing mana kok sia? Lah, teu nyaho. Eta mah kamari si Ramdan, urang geus balik sore-sore ge. Ho, apa yang sia makatna? Keur peuting duaan. Geus sia teh nyaho. Lah, urang teu nyaho. Kamari ge urang geus balik dianterkeun. Sabodo teuing, aing pokona mah kudu aya motor aing geus makat jeung sia ayeuna mah. Yuk, pokona anjing sia teh lainna.
Oh, tas di mana Del? Oh, batur nengan motor orang leungit. Maksudnya leungit ke mana Del? Ayo nginjem tah, batur budak ieu tah. Geus tilu peuting balik-balik. Oh, sia mah tuh dah sembarangan we dinjem-injem kana boga boga motor anyar. Banyak tadi mah orang karunya ada budak nginjem dek kabogohna cenah tadi. Ah, sia mah emang lagi sombong tibang karak motor malang ngirit. Oh, gitu dah kuat. Oh nyalain sombong bohai dah urang mah di mana mah bari karunyaan emang mana korek. Makana Del, ku urang kamari teu dibere nginjem mah ku si bohay bisi leungit, mana mah taledor jelmana. Ya, dengekeun. Pan geus dibejakeun kamari ku urang mentak diinjemkeun soten emang urang mah koret. Lamun teu koret urang ke moal beunghar-beunghar ayeuna mah puas motorna leungit nya. Heeh. Berarti emang mana mah kitu wae ka urang mah koret. Panggih nya motorna. Kan bari mudah-mudahan hang teh leungit. Geuna Terus orang yang ngalah jeung budak ya. Teman, kita budak ini kita tanggung jawab tah. Teangan babaturanna sia geura unjam-unjam teh. Coba ka kawa. Bodoh amat jor. Tuh, si Ramdan itu. Mana? Itu. Tuh. Ayo, kerja. Hai Ramdan. Motor ini kamanakeun? Duh, hampura Del, motor kurang dijual. Eta ge can dibayar. Motor eueuh tutung nama duit eueuh. Ho geuning dijual ka sasi. Oh, kurang dijual ka Om Jack. Om Jack teh saha? Itu aja Om Jack nanti lewat tuh. Arek naon ngaromongkeun aing ha. Tah dijual ka ieu kurang ka Om Jack, motor teh. Oh iya Om Jack teh. Iya kunaon sih. Motor orang mana ayeuna? Motor lu mana? Kita taruh di baku si Ramdan. Mana si Ramdan? Mana emang si Ramdan ngejual motor? Ramdan ngomong sia. Cing wae tuh. Buru ngomong. Motor beat lain. Ya, eta mah kita urusana jeung si Ramdan urang mah nya. Eta mah ade urusana jeung si Ramdan urang mah teh nyonana Sabodot teuing, sabodot teh. Oh iya, duit teh geus sana aya wayahna. Oh, baru tahu kudu aya. Arane Om Jack kalakon meuli kos bences amit ya pokoknya ada kumaha mana tanggung jawabna pokoknya kudu aya urang mah bro terangan Mau orang disanggup Pak. bro teh aya pokoknya tanggung jawab sia ayo panggil ke Om Jack Waduh, goblok teh bodoh pokoknya motor aing oh, kurang cara jadi nyalakin kau.